Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Sinta Tresna Sunda salawasna. Napangkeun wasta sim kuring 2S Asep Sumardi. Lembur matuh Banjar Karang Pamidangan kawit di Sukanagara Cianjur. Hari ngadegna sajarah seeng mah kamu dibual kalintang panjang namun ieu mah intina we pangintenna ayana seeng teh paguyuban seni Sunda dinamian seeng teh ari seeng teh mangrupikeun siloka, mangrupikeun salah sawiosna alat masak. Saupamina ayeuna digodog naon wae nu digodog dina eta seeng supados pada akhirnya tujuan nangkina supados asa tah ayeuna ge kitu panginten paguyuban oge kahoyong mah sapertos seeng gitu. Naon wae ayeuna seni anu digodog di paguyuban ieu hoyong supados asa sehingga urang biasa panginten ayeuna neleuman atanapi ngaguar atanapi ngamulmulek oge kadituna nanjeurkeun seni-seni budaya Sunda ku ayana ieu paguyuban seni Sunda seeng. Intina eta panginten sajarah seeng naon sababna pangintennya dinamian seeng teh eta. Langkung paosna langkung panjangna insyaallah panginten dina waktos ulang kuarnya dua kasadayana supados sadayana uninga oh dengan seeng gitu atuh nomor paguyuban seni Sunda seeng. Kita pinangtosnya saupamina urang ayeuna ngadamel hiji wadah ngabentuk hiji paguyuban atanapi organisasi pinangtos urang gaduh tujuan anu paling utami. Tujuan anu paling utami di paguyuban seni Sunda seeng nyaeta ngarakatkeun tali silaturahmi antawis urang jeung urang supados janten duleuran ulah janten memusuhan. Pasalian ti eta urang sadayana saparantos kabentuk hayu urang ngagaduh tujuan anu sami nyaeta minimal micinta seni Sunda. Sabe dituna panginten urang biasa ngamulmuleh seni Sunda. Oge saupamina urang aya keahlian dina seni Sunda, sabe dituna deui biasa nanjirkeun seni Sunda sasaranna. Saupamina misalkan aya kekerasan berarti mah biasa karena seni Sunda atau minimal 2 eta urang tiasa micinta oge ngamulmuleh. Atau cenah urang mah teu tiasa kreativitas dina seni Sunda minimal urang micinta seni Sunda. Ku micinta seni Sunda eta oge sarasa hiji bentuk panginten kepedulian urang kana seni budaya karuhun urang. Saupamina ayeuna urang teu dicinta, teu dimumuleh, teu ditanjarkeun, sok bilih kalintih ku budaya anu sanes anu lebet ka Sunda gitu. Nah kita mangrupikeun tujuan dibentukna paguyuban seni Sunda seeng. Warga paguyuban seni Sunda seeng teh dikawitan ti pecinta seni Sunda nyaeta sim kuring, Kakak Batara, sareng Ocim. Sim kuring ti Cianjur, Kakak Batara anu kawitna panginten ti Sumedang, teras Ocim oge sami kawitna ti Sumedang panginten tapi dinya ayeuna aya deui anu micinta anu hoyong ngiring kana paguyuban seni Sunda ieu nyaeta 10 pecinta. Saupamina ayeuna diuningakeun hiji-hijina kalintang seueurna tos 10 nambih deui tapi mana wae saurna teh pecinta seni Sunda anu aya di paguyuban seni Sunda seeng teh eta rupi-rupinya termasuk ayeuna sim kuring di Cianjur aya oge ti Sumedang, aya ti Tasik, aya ti Banjar, aya ti Ciamis, teras di Bandung oge seueur nya. Teras lu
luar Jawa Barat oke sebelum malihan aya nu Jogja oge nya anu sami-sami ngiring cinta sing Sunda di wadahan ku ya paguyuban ini. Nah, oke di Sukabumi aya di pokoknya mah di mana-mana nya. Punten supamina teh kasebatkeun sadayana. Oke aya orang-orang Sunda anu nuju milari rezeki di luar Indonesia seueur oge nya anggota warga paguyuban Sunda Sayang. Itu penginten walaranana sangkawis mudah-mudahan biasa kawalan dina sabaraha kita kawasan. Upamina aya nu kieu insyaallah anu waktos oge di walarsa kawas makul. Agen di Lebet paguyuban sini sudah sering saya program-program mangrupikeun salah sawiosna tujuan urang sadayana dina seni Sunda ieu. Anu kahiji nyaeta program atikan di luluhuan ku Ki Hanjuang Sabarakanca. Eta program atikan teh aya atikan kawin, aya atikan tembang, aya atikan pop Sunda. Eta mangrupikeun hiji wadah kami diajari urang supaya urang biasa. Oke terus saya bikin pangatik. Anu kaduana beginten program Anjang Sono anu diluluhuan ku sadayana pengurus di paguyuban Sayang ieu. Anjang Sono teh eta secara otomatis urang ngawihkeun sababaraha lagu anu parantos disayowikeun panginten osena teras disarengan ku urang sadayana. Anu katilu nyaeta program atikan panglawungan ieu mangrupikeun program anu sami sareng program anu kahiji tadi namun ieu secara live secara langsung anu diluluhuan panginten ku Aki Hanjuang sareng Bahyus Saparakanca eta pangintenna. Eta diprogramkeun tidak aya jadwalna di pangkikir acara panginten. Mangga sadayana saupamina urang hoyong tiasa mangga biasa gabung oge di program-program eta ieu program sanes kami warga paguyuban Sayang ngumpul ieu program kami. Nah kami ayeuna dina perkawis Kendal sareng permasalahan dinangtos di mana wae bade program naon wae dinangtos aya kendala sareng permasalahan. Namun janten kendala dina situasi ayeuna di paguyuban Sayang nyaeta ku patebihna urangnya ku kahalanganana urang ku situasi pandemi ieu. Janten urang teu tiasa tetep panglawung ka amplop Tiongkok secara langsung tetep pangwajan. Urang mung tiasa komunikasi lewat medsos. Oke, saupamina aya permasalahan urang paling tiasa mereskeun permasalahan di medsos. Nah, kendala sareng permasalahan anu paling utami insyaallah teh aya. Ngan pangintennya ku ayeuna situasi ieu urang janten timbul rasa jenuh dina segala rupiah. Begituna penginten mudah-mudahan urang biasa ngalungikeun rasa jenuh eta ku tetep urang penginten dina hiji jalan tujuan urang. Nah, mung sakitu penginten waladan luar dina segala pantarosan mudah-mudahan waladan luar sing biasa janten panguninga kami sadayana atuh bodina ya kirang sareng opatna ngapunten angka suhun salam simpai katosna sehingga salawasna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang